Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja kana Maha Kawasa, puji kana Maha Suci. Mangga urang sasarengan sanggakeun ka ilahi. Mana kalayan hidayah sareng hidayahna urang biasa kakepung laut paamrok joko dina Ipan-Patan. Dina acara festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Karawang. Dina kayaan sehat walafiat. Shalawat lima salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh keluarga sahabatna oge ka urang sadaya salam umatna anu insyaallah taat kana ajar. Amin ya rabbal alamin. Ibu kirang pangajian hormateun Dekakantun hadirin sadaya anu sami hadir di ieu tempat anu simkuring dihormat. Dina dangeup ieu simkuring ngadeg di ieu sajabade ngandikeun kahariwang ngeunaan etika jeung tata krama. Katingali nama etika sareng tata krama teh atos kirang kaperhatikeun dina kehidupan pribadi. Rumaja-rumaja nganggep sepele kana ieu hal. Padahal etika sareng tata krama teh mangrupa bekal hirup tumbuh rumah harina. Setiasa dipeser atawa dibentosan. Artosna etika sareng tata krama teh perkara anu biasa disisilihan kudu ngabaju dilarapi sadijikeun. Etika teh ngarupakeun aturan anu ngatur kumaha urang kudu ngalakukeun hiji hal kalawan benar jeung hade. Di aturan teh teu ditulis, tapi tos janten bagian dina kehidupan urang sapopoe. Misalna, urang kudu saling hormat ka kolot, jujur dina nyarita, jeung salawasna upayakeun geus teu nganyanyani hate batur. Sedengkeun tata krama teh nyaeta aturan adat atawa kaedah ngeunaan sopan santun atawa husna kalakuan. Di masyarakat Sunda khususna etika sareng tata krama tos janten bagian dina budaya Sunda anu biasa dikisahkeun. Tata krama urang Sunda boga ciri khas anu beda ti budaya sejen. Misalna urang Sunda biasana ningalikeun rasa hormat bicara ngadelu tungkul nalika ngalih kapangkul urang sepuh. Ieu teh minangka bentuk rasa hormat terhadap nasor. Aya sababaraha hiji manfaat nangkap urang teh sedagar etika sareng tata krama. Nyaeta aya 5 P. Berangkat dina eta dikeun nuduhkeun ajeun pribadi di jaman anu boga ilmu jeung etika. P anu kadua dikeun nuduhkeun kapercikaan dina campur gaul. P anu katilu dikeun nuduhkeun luhurna budi jeung adat budaya masyarakat. P anu kaopat dikeun nuduhkeun ciri ajeuna antar pribadi dina hirup tumbuh di masyarakat. Sedangkeun P anu kalima nyaeta dikeun nuduhkeun leungeusna alat kamantal tujuan. Hadirin hormateun simkuring. Ngajaga etika sareng tata krama teh penting pisan dalam pribadi anu hade biasa batur. Ngajaga etika jeung tata krama urang biasa misalkeun nyaman tutur penuh rasa hormat. Ieu teh penting lain unggul ke kehidupan diri sorangan, tapi oge tanggung jawab sosial anu kudu dijaga ku sarerea. Keur ngajaga tur ngalestarikeun budaya Sunda anu adi. Hadirin hormateun simkuring. Sakitu anu biasa simkuring atukeun. Upami etika anu kirang-kirang nuntun dihapunten. Magi kasaya teh asalna ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalepatan ti abdi salah dijadi biasa. Betul dina kahilafan kalepatan sareng dosa. Simkuring ngapunten. Hayu rangkang dina buha. Sae. Kalarele make kasa. Sae. Hayu urang sarerea ngajaga etika